Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut ya dengan anu kasep cekumanya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian ka-32 karya Kang Rompis nya. Buki rame we ye dongeng Saninten Emas teh nya buki penuh misteri. Dangaranna ge dongeng imajinasi ya, tapi luar biasa. Wasilahna dongeng urang asa asukannya karena hiji dimensinya, karena hiji alam lain gitu asa jadi lalajo langsung. Hebatna dongeng teh nyaeta urang anu ngabentuk alam imajinasi gambaran kahirupanana, sosokna nya sagala rupina we kitu nya dina dongeng mah. Eta kelebihan dongeng teh ngalatih imajinasi urang satiap pendengarna. Tah namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Teras anu parantos subscribe sim kuring ngahatur ke nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheu hayang nginum cikopaina di padamelanana oge nya di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna dari ngajait mah hiburanana teh audio nya dari bari lalajo mah ngajait teh menyon. Janten alhamdulillah cenah ku ayana dongeng teh janten aya hiburan kanggo para tukang jahit oge di tempat cukur bari nyukurnya gitu. Sabab nyukuran bari lalajo film mah watir botak jeung pitak oge di pabrik di pasar di kantornya di perjalanan gitu bari nyupiran pokona makum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararancok cenah dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh. Bagja ibu-ibu mah bari damel we sadamel-damel di luar negeri teh nya alhamdulillah. Pokona mah sakur-sakur wargi dulur baraya anu sok manco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian didoakeun sing bagja, sing salamet, sing paranjang yuswa, sing sarehat, sing jembah rizkina nya, kula wargina sing berkah nya, berkah umur, berkah keluarga, berkah ilmu, berkah rizki, pokok namanya urang dan ngalalakon teh salaresna nama di alam dunia teh taya di kajabi kabagjaan hiji manusia teh nyaeta anu husnul khotimah nya. Keundak di urang mangalalakon kadang-kadang nincak salah dina kahirupan teh tapi sakumaha urangnya salah nage hatem hayang bener urang teh sok ngewa ka jalma nu ngalakukeun dosa tapi laku lampah urang teh panteu jauh beda jeung maranehna. Mudah-mudahan rasa ngewa ka sakur-sakur maksiat teh singalungsurkeun rahmat Gusti kanggo urang sadayana nya. Urang cinta ke jalma soleh teh nya sanajan amal urang jauh atuh jeung jalma soleh. Tah mudah-mudahan ku ngamanakibkeun nya tah mudah-mudahan ku ngamanakibkeun ku ngadongengkeun ku nyaritakeun lalakon jalma-jalma soleh urang teh jadi kamotivasi supaya bisa ngalakukeunnya amal perbuatan nu sami sareng aranjeunna. Oge saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng anu dicanakeun ku sim kuring di zaman kiwari da imah etang-etang parodinya ngamumule seni budaya basa Sunda dina widang dongeng Sunda di zaman anu tos teu usum urang nyeter radio teh nya imah mulangkeun katineung ka mangsa kabaheulaan. Biasa tah nyawer kana nomor dana ka dia tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewes. Ya gitu kula wargi sadayana nya. Supados teu nyangkolong tinggalna waktu sayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu ka-32. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
Hanca teh nembe dugikeun ka patlakna si Rumji gegedug begalnya jeung Mahya gitu. Luar biasa ya gegedug begal si Rumji teh sing horeng muridna Ki Durgala teh anu ngagem ilmu kasilumanan rahayuning urip anu dina sajarah mah kitunya sajarah ieu dongeng gitu. Tah acan aya nu bisa mapakan dugikeun ka kiwari tah harita mah ku Mahya tiasa kabendeng. Ningali si Rumji ukur ngahuleng teh pok bae Mahya ngawakca. Dewek moal maksa kasih lahing sangkan talu. Ngan dewek oge moal ngantep kana ketak anjeun anu nyieun kariwuhan di ipa tembatan. Dewek rek nibankeun pangawasa kasih lahing Rumji. Sok gerat tadah ku pangawasa silahing. Ngadenge kekecapan Mahya si Rumji tangka ngaranju. Kawanina geus dadas taya guam pikeun ngalawan deui. Kuring senjata luka anjeun Mahya. Rumasa kuring geus kateter jajaten ku anjeun. Tapi regepkeun heula. Kuring rek cacarita ka anjeun. Ieu lalakon teh aya patalina jeung nyawa kuring. Tapi kajeun teuing kuring bakal nemahing pati. Santeuna geus nyieun kahadean pikeun balarea. Lamun kuring tilar dunia mihape anak kuring aya di lemur puntang. Sakali deui mihape kuring percaya ka anjeun Mahya. Kitu ceuk si Rumji sorana dumareuda beungutna atra alum. Heug kuring bakal nyubadanan ka hayang anjeun Rumji. Cing percaya bae ka kuring. Pok geura balaka ka kuring. Naon anu geus kajadian sabenerna. Walon Mahya kacida panasaranana. Kuring percaya ka anjeun Mahya. Sabenerna mah kuring geus kasarad muhid kana ilmu kasilumanan rahayuning urip. Anjeun ge geus apal meureunana. Anu muhid kana ilmu rahayuning urip aya kana ulasna urang. Kuring sorangan teu apal saha hiji-hijina sabab can kungsi lawung. Ari anu jadi gegedugna si Durgala. Anu tayalian eta teh turunan Raden Songgara. Si Durgala geus ngagem ilmu linuhung leuwih aheng tibatan ilmu rahayuning urip. Si Durgala cicingna di guha siluman. Kangaranan guha siluman geus tangtu nyiluman moal kasungsi ku bangsa manusia. Si Durgala sorangan boga guru wangsa siluman anu ilmuna ngaluwihan si Durgala. Anjeun kudu hati-hati Mahya. Sabab bakal loba urang lemur anu jadi korban si Durgala katut para baladna. Ngan sakitu anu bisa kaguar ku kuring. Piluluyan Mahya. Sakali deui mihape budak kuring. Ceuk si Rumji dumadakan ambekanana tereng hapranjug. Panuna bolotot kawas keur nandangan kanyeri anu rohaka. Tobat! Aduh! Si Rumji ngoceak awakna ngacengkang bari terus adug songkol pikawatireun. Si Rumji terus bae gugulingan nahan kanyeri nu taya papadana. Tina awak si Rumji bijil haseup tangka ngelun, bau hangit tangka ngawun-ngawun. Marengan leungitna haseup anu ngelun, awak si Rumji geus leungit ukur ngarilebuna anu ngagunu. Si Rumji geus nemahing pati ku cara nu teu munasabah dicokot ku bangsa siluman. Si Rumji geus ngarempak sumpah inyana muka rusiah ilmu kasilumanan ka Mahya sabab si Durgala geus ngawawadianan sing saha anu betus perkara ilmu kasilumanan atawa ngeunaan guha siluman geus tangtu bakal dipateni ku bangsa siluman. Eta pisan anu kajadian si Rumji dipaehan ku bangsa siluman. Mahya ukur colohok ningali kana eta kajadian. Tetela anu muhid kana ilmu kasilumanan rahayuning urip teh turunan Raden Songgara. Ningali gegedugna geus nemahing pati ku cara nu teu munasabah. Sakabeh baladna si Rumji gagancangan nepungan ka Mahya. Balad si Rumji teu sirikna pating galubrag ngabebeutkeun maneh kana lemah. Pon kitu deui tua kampung jeung nu sejena geus ngagimbung hareupeun Mahya. Pok bae Mahya ngawakca.
Patua, ieu kejadian ulah betus kasasaha nu apal cukup anu araya di dieu. Prak dina poe isukan digarawe di Kawasasari ulah ngerasa sieun atawa aya karempan. Ayana naon mah kuring anu bakal kahareupna. Unyuk sumangga Aden, pun mang mal wantun bahalun, cing percanten baik ka emang, hiji ge mal ain wantunun betus kanu sanes. Hatur nuhun Aden tos nyalametkeun nyawa pun emang, sakali deui hatur nuhun Den Mahya. Walon tua kampung bari dodongkoan ka Mahya. Ari perkara eta mah geus jadi kawajiban pikeun sakumna makhluk kudu tutulung ka sasamana. Ceuk Mahya bari manggut. Ari si Gani jeung 3 baturna anu kungsi boga niat julid ka Mahya ukur silih reret, opatanana asa reuwas kareureuhnakeun geus kumawani rek ganggu ka Mahya. Maranehna teu boga panyangka lamun Mahya teh tangtungan jawara sarta miboga ilmu anu kacida pecukna. Mahya nyarita deui ditunjukkeun ka para baladna si Rumji. Anjeun sakabeh baladna si Rumji, rek kumaha ketak anjeun satuluyna ha? Rek terus ngabegal atawa rek talu ka kuring? Lamun rek tuluy ngabegal, ayeuna keneh ku kuring dianteurkeun ka akhirat. Mahya ngahaja nyingsieunan ka para begal. Ampun Aden, pun mang masih jataluk, aduh, mangga nyangakeun, beuheung teu-teukeun suku genteng blokeun, sadaya-daya rumaos pun mang sabatur-batur teh tos lepat, namung pamugi mah pun mang sareng nu sanesna ulah dugikeun ka di pateni nun, cing hawatos bae margi pun mang teh kagungan bojo sareng murang kali, hawatos bojo mang centin ngantosan manginten. Temal salah seorang balad begal teu sirikna acong-acongan ka Mahya. Sangaran anjeun teh mang? Ceuk Mahya bari mencerong ka eta balad begal. Wasta mah Ujang Onyon Aden. Ujang Onyon? Ari wasta mah pun Onyon Aden, kasebat teh Ujang Onyon. Dengekeun Mang Ujang Onyon, oge kanuliana. Heug ku kuring bakal dihampura. Ngan wayahna anjeun kabeh kudu digarawe di dieu. Anjeun sabatur-batur kudu nyacaran reumah. Sarta bakal dibere hanca ku tuah kampung. Tapi lain hartina digawe kitu bae, tangtuna bakal dibayar disaruakeun jeung bebeunangan. Kumaha karti? Ceuk Mahya ngajentrekeun ka Mang Ujang Onyon katut kanu sejena. Kahartos pisan Aden. Pun mang kalintang bingahna ieu teh duh ngadangu kieu mah. Walon Mang Onyon salakina ceentin kacida bungahna ngadenge caritaan Mahya teh. Kuring ge ngarasa regreg. Anjeun sabatur-batur geus nurut ka kuring. Sok regepkeun deui. Anjeun jeung nuliana miboga pangarti. Jadi lamun aya kariweuhan di leuweung puncak, jadi tanggung jawab anjeun kabeh. Lamun sakirana teu bisa nguntuk, kakarek bebijak ka kuring. Leuwih na ti eta, kuring geus jadi pupuh utama para punggawa di Kabupatian Pananjungan. Sanu nyaho, dina hiji waktu masalah saurangna bakal dijadikeun punggawa ku kuring. Matak cing suhu dina digawena, kudu mineng ngalatih ilmu pangawuruhna. Boh dina widang jurus atawa dina widang musejena. Mang Ujang Onyon, anjeun ku kuring rek diangkat jadi kokolotna. Pikeun saheulaan mah, Mang Onyon jeung musejena milu sehari di tuah kampung. Sok weh badami di ditu jeung tuah kampung, ngaraluwi jentrenya. Kitu ceuk Mahya ngebrehkeun sagala rupana ka Mang Ujang Onyon katut kanuliana. Hatur nuhun Aden, pun mang langkung regreg gadangu kieu mah. Tiwangkit ayeuna keneh pun mang sareng anu sanesna kedal ikrar bade satia satuhu ka Den Mahya. Sakali deui hatur nuhun Aden. Ceuk Mang Ujang Onyon beuki bungah ngadenge caritaan Mahya. Ari tua kampung jeung urang lemur sejena ukur silih reret, ngarasa bungah jeung reueus, batur salumurna geus jeneng pangagung, paingan cenah. Basa harita putra bupati nepikeun kadatang ka leuweung puncak, pon kitu deui sarma katut para punggawa kacida hurmatna ka Mahya, tete lapisan
Mahya teges jadi panglima utama para punggawa di Kabupaten Pananjungan. Mahya ngawakca deui, tah pikeun saheulaanan mah ngan sakitu heula ti kuring, sabab wanci teges manjing ka janari gede, kuring sija amitan ka balarea. Unyuk sumangga Aden, mangga atur nuhun. Walon Mang Ujang Onyon meh bareng jeung tua kampung. Les jiri Mahya geus ngaleungit tidinya, sararea ukur carolohok bari gogodeg ngarasa helo ku pangawasa Mahya anu kacida ahengna. Balad begal nyampeurkeun ka tua kampung katut ka urang lemur sejena, satuta sasalaman sarta silih wanohkeun. Sararea arinit babarengan ngalabring rek ngajugjug ka saung tua kampung. Kocapkeun deui kaayaan Mahya, inyana geus anyog ka saungna. Di saung dapur kasampak Riri Wadarsih teh keur siduru, didinya ge geus nyampak kadaharan ngagelar dina samak. Aing udah suka Riri Wadarsih keur geulis teh nya ka abi rek ngadamel kaos Riri Wadarsih nya jeung Mahya, pesernya da bageurnya. Kocapkeun deui kaayaan Mahya, inyana geus anyog ka saungna. Di saung dapur kasampak Riri Wadarsih keur siduru, didinya ge geus nyampak kadaharan ngagelar dina samak. Pon kitu deui Cikopi jeung ududna geus ngadagog didinya. Sampurasun, hapunten Den, bade ngiring ngarampog manawi teh. Ceuk Mahya bari seuri, inyana gancang unggah ka jero saung. Ai, dasar pika sebelumnya. Hoyong atuh abdi dirampok Kang. Abdi mah bade pasrah. Moal adug-adugan upami dirampok teh. Ingal atuh geura rampok. Walon Riri Wadarsih bari ngagigik seuri. Dupi Kang Kaja ka mananya? Ceuk Mahya bari luak dieuk neangan si Kaja. Nuju ka reuma sareng si Jamrong Kang. Sauna teh bade ngintip ka sintu kukuteun di ditu. Walon Riri Wadarsih ngajentrekeun. Beuh, wayah kieu ku kerusukan kaleuweung. Leuheung teu borangan Kang Kaja teh geuningan. Ceuk Mahya ngarasa helok ningali polahna si Kaja. Si Jamrong teh ngawujud manusa Kang. Upami saujeratna mah moal teu ngajejer ta Kang Kaja teh. Ayeuna si Jamrong teh ngawujud hiji tangtungan kolot. Ngaranna ge jadi Ujang Onyon. Pokna Riri Wadarsih bari nyikiki. Teburung atuh Mahya ge milu seuri kagugu ku caritaan Riri Wadarsih. Kopina dileut heula tuh Kang. Bilih ka bujeng tiis ke. Ceuk Riri Wadarsih deui bari nyokot lumur Cikopi diasongkeun ka Mahya. Katun nuhun Nyai, ditampi ku pun Kangnya. Ceuk Mahya bari nampanan Cikopi ti Riri Wadarsih, diregot lalaunan bangun kacida nikmatna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mahya ge ngahanca kana lalauhna anu loba pisan rupana. Bilih carangkeul mah
Wios ku abdi bade dipeuselan atuh Kang. Pokna Riri Wadarsi haat rek mencetan kamahya. Ih, teu kedah Nyai, sanes nampik pangasih. Namun bilih ngonang bahala ke kadituna janten duraring. Ampun di pencetan mah Kang sok ieu sok teu kiat. Walon mahya bari seuri. Ai. Dasar si Raden Cangkurileung sahur si Rai Ruminten mah. Ieu sok sanos bade meuselan oge, sanes bade midamel nirca atuh Kang. Sok kantenan abdi tepan istri. Kedua ajen diri anu kedah dijagi, nami netosnya sareng dedeh tina mana. Moal tingker sak ngareksa kana kahormatan. Namun salawasna bakal diriksa sareng diraksa. Margi ngebrung nafsu bakal nyanak cilaka. Kurasa muka hakarep na nganter kasuka. Hapunten nya Kang, sanes kumawantun. Pokna Riri Wadarsi ngebrekeun pamanggihna kamahya. Pun Kang mamung sakadar banyol atuh Nyai. Palias teuing nyangki teu paruguh mah. Ceuk mahya bari seuri kataji ku caritaan Riri Wadarsi. Tesawios atuh Kang, abdi kita ngartos. Mohon dinten enjing teh abdi bade nempangan si Rai Ruminten ka Pananjungan. Ceuk Riri Wadarsi deui mere iber kamahya. Sanes ngalerewa. Pun kangge sami bade ngabujengan ke Pananjungan, maksad teh bade nempangan Raden Santika. Wawartos kajantenan anu nembe manawi. Mah kumanya nu pas. Wawartos kajantenan anu nembe manawi. Pokna mahya sarua bebe jarek indit ka Pananjungan. Abdi mah wiosna wanci sareupna, supados tiasa ngajirim saujratna. Dupi Kang Yaya, enjing kene rupi namanya. Pokna Riri Wadarsi bari neuteup kamahya. Insyaallah wanci meletek panon poe supados enjing keneh dongkapna ka ditu. Walon mahya ngajentrekeun. Kang Yaya, Atra sora Riri Wadarsi dumareuda. Aya naon Nyai? Walon mahya bari neuteup pameun teu anu geulis. Riri Wadarsi ngarangkul kamahya, sirahna nyalusup kana dadana. Buuk Riri Wadarsi anu meles hideung teh diusapan lalaunan kumahya. mun kongang mah hoyong ngajerit maratan langit. Kunara abdi teh kedah papisah sareng Kang Yaya. Katresnan nanding 7 sagara. Hiji mangsa mah bakal rugrug muguran ngarikatina. Abdi bade nitipkeun si Rai Ruminten ka Kang Yaya. Anjeunna nu bakal ngagentos diri abdi nalika tos teu aya. Omatnya Kang teu kenging kanu sanes. Komo kacentin mah omat. Kitu ceuk Riri Wadarsi bari tangga heula neuteup kamahya. Ari perkawis jodoh mata apal Nyai. Sok sanaos dikeukehan ge. Ari sanes jodoh nama pasti bakal ngoleset tengah jadi. Pun Kang mah ukur tiasa tumampi kana sanes kanten papasten anu maha kawasa. Sok sanaos ari batin mah asa ngarakacak. Urang salawasna bakal paanggang bau ngantos benten pan kahirupan. Namun lamun lagi hirup keukeuh bae bakal papisah. Kumaha behna bae kita ngaratu janten emutan. Walon mahya ngageletis bari ngusapan beungeut Riri Wadarsi. Getek atuh Kang. Asa aneh ngusapan teh nya. Asal ngusapan rambut janten kena rarai. Palang siang kadituna mengusapan bulu ucing kira. Ceuk Riri Wadarsi ngagigik seuri. Baku aritos banyol teh nya mata pikasirieun bae Nyai mah. Ceuk mahya ngusapanana pindah kana buuk Riri Wadarsi.
atuh dang usapan teh menimara rodel Kang Yaya mah. Tina rambut kana rarai, ayeuna kana rambut deui. Sekedap deui bade kana naon tah? Pokna Riri Wadarsih bari ngiceupan ka Mahya. Duka tuh Nyai, pun Kang mata rapi rajeunan ngemutan kanu teu pararugu. Tiasa sasarengan sareng Nyai oge, tos kalintang bingahna pun Kang mah. Ceuk Mahya leungeunang ngusapan lambei anu mencrang. Eta najuk ngusapan lambei. Ieu mah hoyong digegel meureunanya. Kang Yaya hoyong digegel. Riri Wadarsih ngagikik deui, bari krewek curug Mahya teh digegel ku Riri Wadarsih. Puguh bae Mahya tangka ngagurubug awahing ku reuwas. Waktos-tos majeng kawan cihibar pajar Kang. Abdi bade amitan heula. Pilih bade tuang mali wetus asak dina balastrang. Eta rencangna tos sayogi dina wadahna. Kantun muka tutupna bae nya Kang. Ceuk Riri Wadarsih bari ngudarang kulanana. Hatur nuhun pisan Nyai, ke urang penak deui pangintennya di bumi na nu minten. Pokna Mahya bari antep neuteup ka Riri Wadarsih. Be, eta neuteup teh dugikeun ka antep gitunya. Matak muringkak bulu mayang sareng bulu-bulu taheun Kang. Mohon Kang, sanes kirang sono ieu nya. Abdi bade permios heula. Ceuk Riri Wadarsih bari nyawel heula gado Mahya. Les jirim Riri Wadarsih teh geus ngaleungit ti dinya. Mahya tibang unggeuk bari ngarahuh bangun anu hanjelu. Kocapkeun deui kayaan di guha siluman tempat cicingna si Durgala. Di jero guha aya ulasna jalma keur dariuk bari nying hareup ka si Durgala. Di dinya ge aya enden hegar katut Nyi Omoy anu diukna ngarendeng. Beungeut si Durgala atra alum kawas ngemuka keheul anu pohara. Saurang ge tayan wanieun cumarita nganti gegedugna wakca ti heula. Pok bae si Durgala nyarita, sorana agem handaruan miboga pangabaran anu kacidali nuhungna. Geus aya saurang murid anu hianat ka kula. Lantaran kitu, jinisna dipateni ku wangsa siluman. Sing sopo udar kana lakuna, tak pateni tangka ilang uripna. Becik ala becik rahayuning urip bakal malik malinus kana ragana. Ampun. Anu araya didinya tayanu nembalan ukur ngabandungan caritaan si Durgala. Pamiarsa sadayana wawosna parantos tenyekapan deui geuningannya tos seep wawosna teh.
cag urang tunda ieu lalakon saninten emas, hiji gambaran lalakon kahirupan manusia. Jadi urang mah memang nya moal lepas tina ageman-ageman nu kararitunya da ieu mah kearifan lokal budaya urang, ilmu-ilmu kitu teh nya. Nu tari rakat baheula mah nya hayang bisa ilmu itu ilmu ieu teh ras anu wiridan ya, sapertos hoyong ilmu-ilmu baheula gitu ya, ilmu balad 1000 mun dina kalangan ahli hikmah mah nya saipi gitu, sapertos saipi satit pan gitu, saipi hirzil yaman, hiji maglubi segala rupa lah pokok namanya, hiji barki dan ageman asror, hiji magrobi kan gitunya. Eta ageman-ageman anu memang diwaris ku para karuhun teh. Lamun ieu mah nya waringin sungsang, aya Braja Musti nya, aya jaran goyang sagala we nya. Saipi teh pedang gitu. Jadi sanjata jalma mukmin mah doa nu bakal ngalangit nyata doa-doa anu dipuhit di tirakatan di jauhan segala dosa teh gitunya, supaya urang setiap ucap teh nembus lalangit. Sabab diri jeung alam teh sinkron, di mana urang resep ngucapkeun kalimah-kalimah anu sae bakal ngawujud medan energi nya, bujeng-bujeng gitulah nya, bujeng-bujeng dugikeun kajian. Obrolan urang sapopoe ge bakal nganterkeun kana takdir urang, di mana urang resep ngobrolkeun hal nu hade nya, maka eta jalma bakal dianterkeun kana hal-hal nu hade. Sabalikna anu diobrolkeun teh goreng nya, nu aya dina pikiran urang goreng jeung goreng, pikiran goreng sakwa sangka teh nya, goreng sangka ka batur, teu percaya ka batur, bahkan ka pasanganna sorangan, bakal dianterkeun kana naon anu diyakini ku dirina. Jadi manusia mah sesuai prasangkana, di mana jelema boga keyakinan A, eta jelema bakal dianterkeun kana keyakinanana. Matak tanya ka diri urang, dina sapoe urang loba ngucapkeun ucapan nu hade atawa nu goreng? Hade. Di mana urang sapoe sok ngucapkeun hal goreng, ngomongkeun aib-aib batur, dosa-dosa batur, sabenerna urang keur dianterkeun kana ucapan eta. Ai manusia nu masuk, iblis setan jago ngajurumuskeun manusia, boro-boro pangkat urang nu awam, ahli ilmu barsi sok wae pan, nepikeun ka cilaka. Terus ya gitu. Kadang sok aya sapalih ahli hikmah nyarioskeun, di mana urang resep ngobrolkeun aib batur bari jeung urang geuleuh ka jelemana kitu nya, geuleuh ngewa ka jelemana, maka eta jalma moal dimaotkeun saacan ngalaman kalakuan dosa nu saperti sok dicaritakeunana. Naudzubillahi min daliknya. Anggur mah hiji mukmin sajati mandang mukmin anu sejena teh dulur, kahariwangna kumaha ieu sieun dulur urang suul khotimah ningali ahli maksiat, kumaha ieu carana urang sing jadi jalan hidayah keur manehna kitu nya. Mata peutingna dipake ngadoa, diam-diam mendoakan doanya diam-diam keur dulu-duluna teh, duh Gusti sobat abdi masih kene jadi ahli maksiat Gusti gitu. Jantenkeun anjeunna jalmi soleh, unsurkeun hidayah sinareng taufik ka anjeunna gitu. Kalian jantenkeun akhir hayatna husnul khotimah. Da sadayana ge urang keur ngalalakon nya karuhan. Jadi lamun aya hiji manusia, hiji mukmin, hiji muslim ningali batur cilaka komo pas mautna tanpa mawa iman jeung Islam heug bunga, mangka bedana jeung iblis jeung setan. Sabab tujuan iblis jeung setan nyaeta kumaha carana manusia nalika ninggalkeun alam dunia tanpa mawa iman jeung Islam. Matak lamun urang resep ningali batur cilaka ya, bedah maksiatna, bedah dosana, naon bedana atuh? Justru urang teh kudu nyeri, Gusti dedeuh teuing jeung naha urang teu pernah jadi jalan hidayah keur manehna, teu pernah ngadoakeun ayeungan saukur ngagu goreng mah teu gampang, teu kudu masantren, teu kudu jadi ajengan, teu kudu jadi kiai. Ngagu gorengkeun omongkeun ai batur mah teu kudu masantren, teu kudu. Ya, matak teuleuman aya ahli ilmu, aya ahli hate.
eta ahli hate mah beda memandang batur teh nya jeung nya ningali jalma nu can meunang nikmat iman jeung Islam teh ieu tugas urang dah hirup dengan sakali kumaha carana eta jalma teh bisa menang hidayah gitu. Urang sing jadi jalan hidayah ke eta jalma mun teu mampu doakeun ya gitu ya. Otak khusus anu sok mararanco dina rum dongeng Sunda Mangyan mah urang diajar ngolah rasa ngolah hate sing nyaahan deudeuhan da urang mah sami sadayana oge anu keur ngalalakon dongeng mangan sakadar senok jangan terkeun sangu kana baham ulah senokna dihakan loh ai sanguna dipicun anu ditanyakeun teh dongeng jeung dongeng mang dongengna nyawer henteu nah jadi kana nyawer ari hikmahna henteu dicokotan ku urangnya ya mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu rum dongeng Sunda oge nu sok manco dina YouTube-na dongeng Sunda sing dijantenkeun jalmi anu bagja anu salamet anu husnul khotimah ya wa inna insyaallahu bikum lahikun urang insyaallah saenggana bakal nyusul para karuhun-karuhun urang sadayana nya geumpeur sesa umur urang teh sieun gitu sieun cilaka sieun ti soledad mata kade jaga dirinya sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samper deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.